Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu desa Sim Kuring Manganggang. Judul Dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Di kawasan basisir Laut Kidul Provinsi Banten. Mangga ngucapkeun hatur nuhun kanu parantos semanca dongengna, kanu parantos maparin like sareng komentarna. Mangga mitra saporos tanyang kolong teh kanu wartos. Urang barandungan bae dongengna. Bro, mitra kaum dangu, mayit ngegoler di tengah imah, geus menang mungkus hayang mahayang ceyah oge ngarontok layon, tapi ditahan ditegeran ku Mama Umar. Sing ingat gelis, sing ingat nyai, sing ingat nyai teh anak mama mah kuat, saurna samar-samar kadengena oge ku ceyah teh. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, jerit ceyah ngajerit bari ngagugulung budak. Kasep teu baroga bapak ayeuna mah maraneh teh Kasep. Kasep jadi yatim maraneh teh ayeuna, ceuk ceyah bari ngalesotkeun budakna. Can nyarahueun meureun can harideng yen ti mimiti tanggal 4 bulan puasa maranehna geus teu boga deui bapa. Teu boga bapa deui tuturus hirup ari anak kapanan ku Gusti Allah teh dititipkeunana kaduaan ka bapana jeung ka indungna. Ari ayeuna bapana dipundut tinggal ceyah sorangan indung pituina. Dedeh teuing nu dua mah banguna moal aringeteun acan kana rupa bapana. Mana komo kana kaheman jeung kanyaahna mah. Kana gegemna kana ngenod ngogona. Ceyah jumarig jeug asup ka kamar. Nu sawatara poe ka tukang dipake kuno gering, dipake ngabagiakeun manehna teh basa ngalongok kang nardi gering. Kamar nu dipake wawawuhan jeung budak nu bungsu.
aya Siska bae di kamar teh. Barang nempo Ceyah asup manehna ngarontok bari cerik aluk-alukan. Acek abdi hapunten, acek abdi hapunten. Cek Siska mani ngajerit. Nya Siska sok diuk. Cek Ceyah bari ngadiukeun Siska dina kursi urut Ceyah diuk kamarina basa nyang hareupan nu gering teh. Mitra kaum dangu basa layon kangen nardi rengse disolatkeun kadenge loba nu nareangan barudak cenah tadi mah arulin ka jalan tapi telila katenjo barudak teh asup ka jero imah nu leutik mah bajuna harideung ku geutah manggu ku Ceyah di kaleng dibawa ka jero imah barudak teh gek didiukeun teu jauh ti layon bapana. Ujang, ayeuna bapak bade dirurub, pek geura taringali, da moal katingali deui dugi ka irah bae oge, pek kasep taringali heula. Ceuk Ceyah nganu gede nu daekeun teh. Nu leutik mah teu ngalartieun, kalah tinggal ngeuh wae. Mangga acek atuh tingali heula hawatos. Cek Siska ka Ceyah sanggeus manehna milu jeung cikal netep mayit. Jung lalaunan Ceyah cengkat Mama Umar angger henteu nebihan ngagandeng bae basa ditetep mayit teh ku Ceyah pias pisan sagarupa nama terobah tetep rupa bapana budak. Ulah dicepeng, saur Mama Umar basa Ceyah rek ngarongkong menerkeun kapas nu ngahalangan gado layon. Kang, abdi hapunten Kang. Cek Ceyah ngan sakitu kuat ngaluarkeun kecap teh. Geus kitu Ceyah malik nyuh kana pangkonan Mama Umar nu terus ngajerit deui bae mitra punten bari ngagugulung budak. Mitra kaum dangu basa layon diasupkeun kana pasaran. Ceyah maksakeun maneh nangtung dina bebanci keur pasaran mimiti diangkat teh barudak tiluanana ku sararea dititah ngolong kana handapeun pasaran. Nu dua mah daekeun ari nu bungsu mah montel bae ka Ceyah. Ku Ceyah dipangku di bawah ngolong. Tabuh dua leuwih saparapat layon teh diangkat dibawa ka jalan. Tabuh dua kitu teh biasana mah datang ti kantor Kang Nardi teh. Ari ayeuna indit ti imah tur indit keur sandeng-endeng. Allahu Akbar, wilujeng angkat tuh anaking, bapak teh geus angkat. Asal angin kana angin, asal seuneu kana seuneu. Asal cai kana cai, asal bumi kana bumi. Tah ieu tujuan urang, hayang sami mulih deui da asal geti pangeran. Sukmaraga sing sampurna asal eueuh jadi eueuh,
nyamulang dulur karahmatullah. Mangka urang ti ayeuna hirup ulah samaneh henteu meunang samemena ulah arek ngumbar amarah bisi wujud katempuhan. Moal aya sobat bela dina rugi jeung cilaka karibatin anu nyeri eueuh nu majar kumaha. Ari urang ngan sorangan geuning loba kajadian pikeun contoh pikeun urang dina sagala keur aya kabeh sobat pada datang eueuh anu dilengokkan naon bae nu aya kudu bae dibahanan. Nu matak sing ati-ati ngangon hirup ti ayeuna da geuning kitu buktina lamun urang geus ninggalkeun dunia eueuh batur eueuh baraya sasat indung bapa ge teu bela ngan ukur ganjaranana atawa amal-amalna nu baris ngajaga ngariksa. Endah katu mirip tarajing langit nu asri direkan napa pantuna kewaringan kari ngarangan Gusti Mitra kaum dangu kocapkeun peutingna. Peuting harita teh kabeneran keur meujeuhna caang bulan, malah mabra pisan peuting harita mah. Bubuhan meneran dincak purnama cekas bengras tetenjoan oge kawas ti beurang bae. Di luhur langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan. Dina kaayaan kitu ceyah diuk deket Siska da keukeuh Siska teh embung pajauh. Ari Mama Umar sareng Marum rencanana mah rek mulang rengse tahlilan, rek terus ka imahna Iman nu tailian iwal ti adina ceyah nu bungsu teh. Kocapkeun Mama Sukarta, bapana Kang Nardi teh mitoha Siska atawa urut mitohana ceyah. Harita teh kakarak jol pisan basa layon geus beres dikurebkeun tanempo-nempo acan Mama Sukarta mada puguh elat cenah. Da basa aya telepon ngebejaan maot teh keur arah balik mantas dirangkas bitung nepungan rerencanganana Nin Riri sareng Bu Halimah. Eta oge sadatang-datangna ka imah anakna teh Mama Sukarta mah rek tuluy indit deui. Tabuh 4:30 jolna teh mun teu salah mah kurang leuwih aya sawatara urang bae deui di dinya teh ayeuna mah. Sepuh bangsa pernah bibi atawa uwa ti pihak Kang Nardi. Wanci sareureuh budak. Barudak tiluanana geus gemprah sarare gigireun ceyah. Kira-kira aya kana 8 urangna nu ngariung teh di tengah imah bae. Kakarak rengse tahlil harita teh. Mimitina mah badami nyang hareupan tiluna. Sanggeus kitu Mama Sukarta nu tailian iwal ti bapana Kang Nardi ngamimitian muka carita. Kieu ayeuna mah da geus beres ieu pang-pangna da urang teh meureun moal lalami nu kaisuk nu kabageto. Tangtos lage balubar ceuk Mama Sukarta. Jempling riungan teh sararea oge pada ngarampa naon kira-kira nu rek dibadamikeun. Rengse ngareng hapok Mama Sukarta nuruskeun deui sasauranana. Ketinggalan Mama. Maksud teh ketinggalan mah tertinggal nu maot teh sabaraha. Pakaianana aya 2 koper. Nya pakaian urut si Jenat. Nardi anak Mama. Tah sidahal eta mun rujuk mah mun satuju mah eta pakaian teh rek dibantuun ku Mama, rek dibantuun keur pangeling-eling, rek
jeung koperna bae sakalian da semawana. Cenahna deui. Taya keneh nu mairan mitra jempe sararea oge. Pok deui Mama Sukarta sasauran ka Siska ayeuna mah ditujukeunana. Siska, lo mari nu di jero kamar teh aku mama rek di bawah. Butuh tetendenan jeung mun Siska Ridho mah bupet nu di tengah imah deui nu rek di bawah teh. Cik Mama Sukarta. Mitra kaum dangu boh lomari, boh bupet eta teh kapan menang melian ceuya. Basa ngehiji jeung Nardi Bareto. Basa rek sapok-pokeun ceuya milu ngomong. Tapi Mama Umar bapana ceuya gisaratan ku sosana sangkan ulah ngomong. Atuh bab bahamna nu rek ngabieu teh balem deui. Mitra kaum dangu. Saterusna ku Mama Sukarta ditataan sawatara barang deui. Dia absen hiji-hiji. Nu ieu rek dibawa. Nu itu Mama butuh. Nu ieu Mama perlu. Nu itu keur Mama. Kitu bae taksiran Siska geus teu kuateun nahan si hatena. Ari pok teh mehna teu burung nyawara. Kana sagala rupi abdi ngiringan. Mung Kakarak sakitu Siska ngomongna tekebat. Da kaburu dipegat manten ku Abah Solihin. Bapana Siska bari semurada nyentak malah. Siska, cicing tong pipiluan kadeh. Cek Abah Solihin ka anakna. Bari nunjuk ka barudak ceuya nu gemprah sarare. Tuh. Tiluanana oge murang kalih yatim. Barang yatim kabege eta teh. Maneh mah poe maulah wani-wani, keun kumaha sepuh bae. Lamun di dieu aya nu pantes sasauran, teh deui iwal ti enden. Cenah cek Bah Solihin bari nunjuk ka ceuya. Mangga enden. Sok sasauran da kapan enden mah. Ayeuna nu kagungan sagala hakna. Margi enden iya nu bade tanggal jawab ka ieu murang kalih yatim. Cek Abah Solihin. Kararet ku ceuya oge harita Mama Umar unggut-unggutan. Kasup sadayana para subscriber dongeng Sunda Manganggang nunuju manco panujueun unggut-unggutan nandakeun pohara saluyu kana eusi nu disaurkeun bieu ku Abah Solihin teh. Mitra kaum dangu cacap Abah Solihin sasauran pok Mama Sukarta nyarios bari teriuk-riuk kasindiran saeutik-eutik acan. Puguh ari kitu nama. Ngan tadi gesek akang teh. Cenah bari ngararet ka Abah Solihin. Lamun teh mah boh Siska, boh Nyi Raden. Nyebut ka ceuya teh mitra Nyi Raden. Teuing naon maksudna bari jeung semu ngajebi kituna teh. Jadi mama mah yeuh Nyi Raden. Cenah bari ngararet ka ceuya ayeuna mah pok nyarios deui. Panuju pisan mama teh panuju. Maksud teh ari henteu disatujuan ku Nyi Raden mah. Nya mama teh bisa kumaha. Ngan aja kitu ari pakaian Sunardi mah bisi Nyi Raden aya nu butuh mama enggak bae atuh nu mana nu rek dicandak. Mitra kaum dangu katangan pisan ngarenjag da Mama Umar teh. Nya bapana ceuya. Bari pok mang jawabkeun anakna tapi antare bae ari sasauran nama. Henteu keun bae akang keun bae. Sia mah teu butuhon pek bae. Ari rek dicandak mah mangga teh teuing. Teu aya pambengan naon-naon tipun anak mah keun. Gusti Allah mah ngagelarkeun manusia teh jeung milikna. Saperti barudak yatim insyaallah bakal harirup. Ulah jadi emutan. Cek Mama Umar.
Dijempling cahaya bulan lain matak ngababerah ngaudang waas. Tapi kawas tegaskeun bae kana kasedih Siska jeung Cia. Nu ditinggalkeun. Dina kaayaan kitu Mama Sukarta geus mulih deui. Pon kitu deui Mama Umar jeung Marum oge kolotna Siska tos mangkat deui. Harita Cia kada karengse ngobrol jeung Siska. Hapunten Acek. Mugi Acek karsa ngapunten. Cek Siska sanggeus tamat ngadongengna. Diampura pisan. Mun teh mahnya Siska boga dosa. Kolon Cia. Potret kawinan Cia jeung Kang Nardi nu cenah kungsi digugulung ku nu gering teh dipenta ku Cia. Rek diampihan. Mitra kaum dangu singket ieu riwayat. Kocapkeun 3 poe ti harita. Niat nama kapan tahlilan poe katilu Cia rek balik teh. Ari ieu jadi manjang. Sabab dina poe kaopat sanggeus kapapatenan. Aya panyaur ti kantor Kang Nardi. Ceuk pikir Cia geus tangtu nu dipanggil teh Siska. Da puguh sasat bojona. Tapi sanggeus Siska berangkat ka kantor Kang Nardi, teu lila datang deui bari pok ka Cia. Rupina mah kedah Acek nu sumping teh. Pokna, Naha? cek Cia. Ada Acek mah geus teu boga urusan nanaon deui Siska. Cek Cia deui bari kerung kituna teh. Laras ari kitu teh mah. Laras, ari kitu kumaha? Saur Juragan Ageng oge tiasa ari tiasa nama ku abdi. Muga sateuasa abdi mah Acek. Tembal Siska. Ari sababna? Tanya Cia deui bangun heran jeung penasaran. Kumargi, soal artos Acek. Soal artos? Tembal Siska. Artos kumaha? Tanya Cia deui begi penasaran weh. Saurna aya artos nu kedah ditampi. Minangka artos prihatin saurna kanggo kulawargana. Tembal Siska bari gek diuk dina kursi atuh Cia oge gek diuk hareupeunana. Enya nah atuh lain ditarima ku Siska. Cek Cia. Sanes abdi nu gaduhakna Acek. Daraosan mah sumohon sanggem emutan abdi. Artos teh haturan murang kali keur barudak. Dumawi abdi mah teu wantun nyakal-nyakal acan kajabi. Cek Siska semua sasa. Kajabi kumaha Siska? Tanya Cia. Sumohon upami abdi dipercantan ku Acek. Saterasna ngurus murang kali gitu teh Acek. Mitra kaum dangu Siska ku Cia diteuteup. Karasaeun bangunna mah da manehna tungkul. Bangun nu kacida sugemana manehna teh. Sugema sanggeus bisa mawa dirina kana jalan nu pangbenerna. Ya Siska. Bisi Siska perlu mah. Cek Cia ngomong teh rada hese neangan pikecapeun. Ulah Acek. Ulah abdi mah teu gaduh hak saeutik-eutik acan. Tembal Siska bari pok ngomong deui. Kagungan murang kali. Kagungan murang kali yatim eta teh Acek. Pandangan Acek nu kedah nyempenganana oge. Tapi ku abdi parantos disanggemkeun ka Juragan Ageng. Yan Acek nu bari sandakna. Mangga Acek, mangga candak ku anjeun. Cek Siska. Atuh akhirna mah mitra kapaksa Cia indit sorangan. Mitra kaum dangu teka kocapkeun di jalana basa nepi ka kantor Juragan Ageng. Pada ngabagiakeun di kantor teh. Pajarkeun teh basa keur ngalayad mah. Nya pada basa keur ngalayad mah teu kaburu ngabagiakeun da puguh radiweuh. Ti panangan Juragan ku anjeun Cia narima duit teh. Duka duit ti mana duka aya aturanana duka menang ku kumpul pagawe kantor perkebunan bae duka kumaha. Da duit teh rada rea. Kira-kira 4 kali gajieun Kang Nardi. Singkat carita, barang nepi deui ka imah Kang Nardi duit teh ku Cia dibagi 4. Nu 3 bagian keur barudak. Nu sabagian dipasrahkeun ka Siska. Bisa aya keperluan.
Eta oge asal nama kekeh tedaek narima Siska teh. Tapi ku Ceiyah kekeh dipasrahkeun. Ya Siska, omat lain acek ngahina ka Siska, tapi acek bakal leuwih teu ngeunah mun ieu duit teu ditarima ku Siska kop cokot. Cokot acek tanggung jawab dunia jeung akhirat. Cek Ceiyah. Bari ceurik Siska ngajawab. Acek, ieu artos ku abdi keur ditampi. Namun mugi acek nyaksian. Iya artos teh kadar titipan engke bade dipasrahkeun. Cek Siska bari nyusutan cipanona. Hor, rek dipasrahkeun ka saha maksud Siska teh? Tanya Ceiyah. Ka nu bade gumelar ceuk. Tembal Siska bari ngarampa beteungna. Siska teh keur kakandungan. Cek Ceiyah heran. Rupina mah tos ngandung opat sasih manawi ceuk. Jawabna. Mitra sajonjongan mah Ceiyah teh olohok demi Siska tungkul hareupeunana. Nah atuh Siska teh nyarita ti kamari. Komo atuh hari kitu mah Siska punah urang teh dibagi opat ieu teh duit teh keur para putra almarhum urang mah darma titipan. Cek Ceiyah kalayan Daria. Mitra kaum dangu isukna memeh balik Ceiyah ka toko heula rek barang beuli. Ngan kadua budak bae indit-inditan teh. Meuli pernel 5 meter ajaman teh keur Siska. Meuli sawatara barang nu perlu bae deui. Ingetan dagangan mah loba keneh nu di Cijenah teh ya. Deket toko Atlantik budak nu ditungtun teh keukeuh merod. Ku Ceiyah teu kaharti. Paleh naon Ujang? Paleh naon Kasep? Cek Ceiyah. Nah atuh ari pok teh budak nembalan. Mamah cenah ari nu pupus moal mulih deui. Cek budak. Ceiyah ngahuleng teu ngarti ku maksud budak teh. Moal Kasep, moal mulih deui nu geus pupus mah. Dijawab kitu teh budak nembalan. Ari bapa oge atuh moal mulih deui nya mamah cenah cek budak teh deui. Ku Ceiyah dipelong we. Begitu kaharti naon maksudna si bungsu. Moal Kasep, bapak ge moal mulih deui tapi keun bae da kapan aya mamah. Cek Ceiyah bari geus mimiti karasa peura sorana teh. Mamah cenah cek budak Mitra. Bapa jang jika Ujang bade manggaleukeun kareta mesin alit teh cenah tuh nu itu. Cek si bungsu bari nunjuk ka toko. Tobat ya hate. Cek Ceiyah. Atuh di jero pasar ngadon ceurik bari lihan Ceiyah teh Mitra. Budak dirawu tuluy dipangku bari ditangkep pageuh pisan. Dibawa ka toko teu make mikir-mikir deui. Hayu Kasep. Hayu urang ngagaleuh ayeuna hayu ayeuna pisan hayu. Cek Ceiyah. Mitra kaum dangu. Ka toko mana bae Ceiyah hari barang beli teh sok nawar. Tapi hari tamah teu make tur tawar deui. Dibayar sahargana. Rengse balanja celak kana delman. Katenjo budak teh mani malah mai bakat ku bunga. Duh Gusti. Maksud bapa nambah meureun. Rek meuli teh jeung manehna. Bungaheun temen lamun nejo budak nu bungsu boga kareta mesin leutik. Oh Gusti, mugi ditampi iman Islamna, mugi sing caang kuburna. Mugi terangeun yen kahayang budakna ayeuna tos laksana.
Mitra kaum dangu memejung balik ceuyah beberes heula jeung Siska. Perkara barang nu teu dicadak ku bapana Kang Nardi teh ku Mama Sukarta rek dijual bae cenah moal dibawa duit nama keur Siska pibekeun jaga mun Siska ngajuru. Tapi Siska keukeuh janji cenah lamun barang geus kajual jeung geus aya duitna rek dianterkeun. Mitra urang singkat we nya. Saminggu ti harita ceuyah keur ngaput. Torojol Siska datang ka lembur nganterkeun duit ladang barang jual teh. Barang kirim deui pibajueun barudak. Ku ceuyah kitu deui bae duit teh dibagi 4. Teu meuting-meuting acan Siska teh. Sorena mehna balik deui cenah ari geus beberes mah mehna oge rek tuluy pindah ka lemburna. Ku ceuyah di bahanan samping 2 siki nu aralus memeh balik pisan mehna ngomong. Aceuk, nyuwunkeun pidoana sangkan ieu jabang bayi nu aya dina kandungan sing lungsur langsar. Supados santena ari parantos aya budak mah antawis abdi sareng aceuk aya tali kawargian anu nganteng. Katalian kupun anak sareng putra-putra aceuk. Singkat cerita deui bae Mitra ti barang harita mah pleng weh ceuyah teh teu panggih deui jeung Siska. Kungsi eta oge ngadenge hal ngalahirkeunna mah salamet cenah budakna lalaki. Bleg cenah budak ceuy nu bungsu teh budak eta teh naon budak Kang Nardi nu bungsu. Mirip pisan cenah jeung budak ceuyah nu bungsu. Ngaja nyuratan ceuyah teh. Basa geus brol budak teh. Lain teh eta mah teu ngadenge naon-naon deui ngan ukur selenting wungkul. Bejayan Siska kawin deui oge. Geus beh dieu eta mah. Cenah mah kawin jeung Kang Ended urang Cilograng. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan bulan ka bulan tahun ka tahun. Kocapkeun 15 tahun ka hareupna. Kakarak 15 tahun tina kejadian Kang Nardi maot eta potret tina teteundeunnan teh dipenta ku barudak. Nya potret ceuyah jeung Kang Nardi basa kawinan. Barudak nomor 2 jeung nomor 3 mah ngan tina potret eta apaleun kana rupa bapana teh. Sasat keur ditinggalkeun oge pan masih lalemet keneh. Ari ceuyah jeung Siska minangka gok deui teh kira-kira 22 tahun ti harita. Nu artina 22 tahun ti barang papisah di lembur harita teh basa mikeun duit teh. Papanggih deui teh peda Siska teh ngahaja diondang ku ceuyah. Basa ceuyah nyaksian di rapalanana budak nu panengah. Tah harita panggih deui teh. Di kota eta di kota basa ceuyah jeung manehna kapapatenan 22 tahun ka tukang. Mitra kaum dangu ari dina perkara duit barudak nutik kantor perkebunan teh ku ceuyah dijieun modal. Teu wani nyoceng seeutik-eutik acan. Urut meuli kareta mesin leutik teh oge ku ceuyah buru-buru digantian. Nepi ka ayeuna nepi ka ceuyah aya kaboga nepi ka barudak gerde malah nepi ka carumarita pisan eta duit modal teh teu kungsi leungit. Carumarita teh geus rumah tangga barudakna teh Mitra. Nu tiluanana teh terobah ku robahna harga duit pangajianna mah tetep sanggeus kaliwatan gonta-ganti duit oge.
Sawaktu-waktu ceyah bisa nuduhkeun dina naon ayana eta duit. Malah rasaan mah hasil tina eta modal teh geus kadahar lain wungkul ku barudak. Tapi ku anak-anakna deui, nya maksud teh ku incu-incuna ceyah, ku anak-anakna barudak. Duka saeutik duka rea nganu pasti henteu leungit. Teleungit lamun teh marobah ukurobah wujud barangna wungkul. Saestuna duit teh kungsi jadi kurabu, kungsi jadi tanah darat, kungsi jadi balong, jadi sawah nepi ka ayeuna oge. Tah, kungsi jadi kurabu, cenah naon mitra kurabu aya nu terang mitra kurabu. Mangga komentar. Sawah benang meuli deui ti anakna Haji Julaiha urang babakan teh mitra, nu baheula bogana nu digadekeun dipake mere injeman keur Mama Soekarta teh. Nu nepi ka harita oge teh dibayar-bayar. Da kumaha? Pedah meureun mimiti ngarasa boga sawah teh harita. Tuluy kudu leupas deui lantaran kapalai mitoha. Kana sawah eta bae inceran ceyah oge. Sok sanajan jauh ti lemburna. Ingetan teh dareman kalongokan ieu bari nagihan. Nu matak barang aya kasempetan sawah eta dibeli deui. Sawah nu bareto dibelina ku duit beunang ku kumpul sasen sapeser ditambahan ku ladang geulang ku kumpul manehna ti lembur. Sakurang-kurangna beunang nginjem di bank desa ditungtut dipunahan unggal bulan. Nya akhirna sawah teh kapimilik deui. Tah dina eta duit nu ti kantol almarhum Kang Nardi teh najan sakumaha susahna ku duit alhamdulillah ceyah teu kungsi deui ngalepaskeun sawah eta. Salian ti keur neundeun modal teh hitung-hitung keur pangeling-eling deui. Kana zaman mimiti diajar hirup, kana zaman kumaha bungahna boga sawah kawas batur tur ngabuat di sawah sorangan babarengan jeung bapana barudak nya Kang Nardi teh nu harita keur meujeuhna tohaga dina hiji rumah tangga. Nah, mitra rasaan sanggeus kapapatenan ku bapana barudak ceuya asa beuki dipikanya. Boh ku Emarum jeung Mama Umar, boh ku dulur-dulurna asa beuki diogo malah ku Mama Umar mah. Geus puguh ari barudak mah da gampang diogona. Ieu mah ceyahna nu geus kolot karasa asa dileuwihkeun ti nu geus-geus. Rada gancang kabang berangkeunana harita mah. Kahiji lantaran barudak karumpul, kadua lantaran ku geus nyang hareupan lebaran. Dagang asa lungsur langsara pisan, tur nu ngengken kaputeun meh teu kalayanan. Panyaur ti garwana juragana Ageung oge henteu kacumponan, da puguh keriweuh teh. Dadakuna mah kitu bae aya nu gering da ngarti panyaur oge tang turek miwara ngaput jeung nyieunnan kueh keur lebaran. Mitra kaundangu kasedih teh kungsi kasuat deui. Basa geus lilikuran, basa dulur-dulur geus mimiti daratang rek ngadon lebaran di lembur. Kabeh ge saborondoyot. Maksud teh jeung anak bojona atawa salakina. Tah harita kasuat teh nenjo barudak ceyah ulin jeung dulur-dulurna. Ari dulur-dulurna mah breh indung, breh bapa, da ceyah sorangan kapan breh indung breh bapa kabeh rampeg keneh. Nya maksud teh ari dulur-dulurna mah breh indungna, breh bapana, dalah ceyah sorangan oge kapanan breh indungna breh bapana, sasat masih rampeg keneh. Kitu maksudna mitra. Ari anak-anak mah ngan aya indungna wungkul. Mun anak-anak dulur aya kasedih karelakna teh ka indungna jeung ka bapana. Ari anak ceyah mangan ka indungna wungkul. Henteu eta oge henteu aya nu matak tu genah ti dulur teh. Kabeh ge ka anakna mah teu ngabeda-beda. Tapi hate ceyah keukeuh asan teu buleud, keukeuh asa cuang cieung, padahal lain kakarak lebaran harita wungkul barudak teh kumpul jeung bapana teh.
kapan geus dua lebaran oge sarua jeung ayeuna barudak mah ngan jeung indungna wungkur reungan teh. Tapi asa beda da basa lebaran ka tukang-tukang mah sanajan nyauh oge tapi asa teu leungit teu kawas ayeuna. Sing horeng geus lila ditinggalkeun maot mah karasa eueuh teh jeung asa nya asa leungit. Mitra ngan nepi ka sapoe sanggeus lebaran kumpul kitu teh ilaharna sararea ge kitu. Tanggal 3 Sawal mah biasa geus budal deui tinggal ceuiah jeung barudak nu teu balik teh da puguh rek balik ka mana. Budak nu cikal dipenta ku lanceukna ceuiah kang guru teh peda geus sakola ceuiah janji rek nganterkeun lamun geus deukeut kana waktuna asup sakola. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan deui bae. Nyerelekna waktu bet teu karasa beurang deui peuting deui. Akhirna mah nu ngaranna umur. Mama Umar oge parantos ngantunkeun teu lami ti harita disusul ku marum. Nu matak ayeuna basa manggih deui tanggal 3 Sawal. Indung bapana ceuiah teh tos daraya tilar dunia. Tanggalna mah sarua ayeuna oge tanggal 3 Sawal ngan taunna nu beda teh. Ieu mah 28 taun kahareupna. Bedana teh satu tas Mama Umar sareng Marum pupus. Urang doakeun mitra Mama Umar sareng Marum mugia ditampi iman Islamna, dicangkeun alam kuburna, mugia Allah maparin rahmat ka anjeunna. 2 tahun satu tas Mama Umar sareng Marum pupus di imah ceuiah sorangan. Sarua ari bada magrib namah deui sarua ceuiah ge keur ngahunjar we dina dipan gede di tengah imah. Si Cikal keur diuk di juru nyawa anakna nu pangleutikna. Si bungsu ngotrek ngomean cocoan anakna. Nu panengah siga budak ngagelehe kana lahunan ceuiah. Lain si Minah ayeuna mah nu keur katamak kutumuk di dapur teh. Tapi minantu tiluanana. Ceuiah geus jadi nini ayeuna mah. Nini ti incu-incuna. Ari minantuna keur ngeprak di dapur nyayagikeun dahareun. Henteu tieun harita mah teu kawas 28 taun ka tukang. Kusabab haneuteun ku sora barudak leutik, sora incu-incu ceuiah. Nu ngahaja unggal lebaran sok dibarawa ku kolot-kolotna kadinya. 15 incu ceuiah teh titiluan anakna. Teu karasa teka tangan ku sararea oge ku anak ku minantu komo ku incu-incu nama. Yen ingetan ceuiah harita keur ngacacang deui ka jaman-jaman nu geus kaliwat. Sanggeus ngadongengkeun carita nu parantos kumanganggang dipedarkeun ti mimiti episode 1 dugi ka ayeuna. Ngadongengkeun lalakon hirup ceuiah. Ti mimiti ceuiah pipirakan nepi ka palabah kapapatenan, nepi ka palabah barudak teu barogaeun bapa. Ari barudak sanajan geus karolot oge dina hate ceuiah mah keukeuh we asa barudak keneh bae. Sakabehanana oge ngaharulang satu tas ngadarengekeun dongeng indungna teh. Ceuiah muji dina hatena. Ka Gusti nu Maha Murah jeung Maha Asih nepi geuning tanaga ceuiah teh. Tanaga hiji rangda nepi kana carumaritana nganterkeun barudak yatim teh. Nepi ka sakabehanana ngarumah tangga jeung pada boga turunan. Allahu Akbar. Nuhun Gusti, nuhun. Cek ceuiah na jero hatena. Satu tas ngadongengkeun lalampahan hirup ka anak minantuna. Bari diriung-riung ku incuna. Sagara mapakeun nama ngajari pangasina hati bingung mulangkeun dirina buru waktu teu
Mitra kaum dangu dugi ka dieu dongeng ditamatkeun. Manggang ngucapkeun hatur nuhun kana pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Manggang oge ka sadayana anu tos satia manco ti episode kahiji dugi ka tamatna. Mitra hate mah lir kila-kila simpena wiati mes-mes muyung tungtung layung mes-mes melangku ka hariwang. Pilih genti ngagali wanci silih binti nurih kapeuri. Nya ayeuna pisan ngintun harapan sanajan kawilang melangkuk kaanggangan sanajan asa waruga teu karampa yuh kalbu marengkuh sasadu bilih bendu duh kacipta suantan sim kuring parantos kumawantun linggih kanu tebih nyelanganjang kanu anggang ngahajam medar carita sungkem nepangkeun diri nu ramaos pika keheuleun salambak tos kasadayan anu parantos manco dongeng dugi karengsena rumaos sim kuring teh tos tega basa nada dihapunten bilih aya nu kasebat tempat sareng nami anu sami daya mangan saukur dongeng daya patula patalina kumargi sakapeung hate teh sok kiruh ku kalapatan ari badan sok ripuh ku kaayaan ngalayah ngabedah sasat ku waktu silih tindih ngagerih garing kasedih nyanggakeun kawih kasih sanajan teu nikreuh patebung jonghok sanajan teu nikreuh ngagandong landong mung bingah mah katenan parantos gumulung najan tetepung duh sim kuring reus ngadeus ungkara asih mahugi carita medarkeun dongeng Sunda nungan sakieu mampuhna sim kuring juru dongeng Sunda anu tebih tina perceka jauh tina punjul ngan saukur ngiri ngamumule icikibung dina ngalestarikeun seni sareng budaya Sunda pang-pangna mah tina bahasana bahasa Sunda, bahasa titipan karuhun urang sadayana. Mangga mitra, mempenggeget sangkanina kahatur pidua kasadayana mugi bagja tur waluya sakantenan dina dongeng anu pamustungan ieu manggang neda amit mungkur amit mundur susuganan engke dina mangsa anu kapayun urang tiasa patepang deui dina pagaran dongeng Sunda anu anyar. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar neda kasarika tapi pangbakti